Kunaon nya Bapak ngusir aing. Bawa aing anak pulung. Tengah ti aing mah ka papa aing. Manya aing anak pulung. Eta si Ono ngagoler be. Sarek itu. Gawean lakuing. Wah, bener ini sore. Ya, colok gue ngirungna. Nah, siapa? Ono, ayo nak sare mah ka ditu ka kamar. Mun aya si Nyai, tarik si Nyaina. Aing mah can pernah sare bareng jeung si Nyai apa? Dan pernah sare bareng sih, si Nyai hamil. Aing mah sekali doang apa? Sekali ge langsung jadi. Geus kitu be, aing kudu bawa anak jeung si Nyai. Tapi lamun Aona boga anak, Aona mau bisa kawin yang opa. Naon siapa? Ajebengan aing. Geus lah, opa manak dengan nu sejen, mau nanggon Aona. Kajen dia itu. Opa malalagaan, bohong kadik. Emang opa buku kene tuh kaing. Meureun be Aona, opa mah masih inget bae ka Aona. Aona, emang kamari matos di mana gitu? Aing mantes tinu bapak opa. Aona kunaon jika nu sedih? Aona? Aona udah kemana? Aona kunaon sih jika nu sedih? Aing kamari tinu papa aing opa. Emang bapak Ono saha? Orang mana? Jawab mah teu nyaho. Ulah-ulah sia si Nyai kaeto nyahoeun. Oh sih, geus si Nyai ge teu nyahoeun. Ditanya ku ge teu nyaho bae. Eta sih Ono keur kawinna aya akina doang. Sia hayang nyahoeun teu ka bapak aing. Atuh meureun be Ono, emang orang mana kitu? Urang suka baju opa. Anu imahna putih sisi jalan. No. Dia eta mah imah Padeni. Oh, Ono nu kemana? nikah sawah. Bener kitunya. Padeni bapana si Ono. Lah bener meureun mangnya si Ono bohong. Nah, ai kitu mah aing kudu ngojok-ngojok si Nyai, sina ninggalkeun si Ono. Jika nasi teu buka duitnya, pan sia nyaho apa? Teu nyaho lah, jasa laki sia teu gawe. Teu daek gawe bae si Akang opah. Kumaha ba? Mana hamil aing geus gede. Atuh geus be tinggalkeun si Akang mah. Yakin ge geus maot. Terus bapak nage sia teu nyaholin. Aing ge bingung opah. Hamil aing geus gede deui. Encan nyaho ka bapak si Akang. Justru tinggalkeun bae si Akang mah. Kumaha nya? Geus Nyai, si Akang mah lu dipikiran tinggalkeun bae. Yakin geus maot, bapak sia teu nyaholin. Si Akang nage teu gawe-gawe, surem masa depan age. Tapi si Akang loba pakaianna opah. Lah nu kos kitu yeuh. Aing mah bingung opah. Heh Nyai, pan sia mah geulis. Namun sia pisah jeung Akang Ono,
Sia mesti loba nu daekeun, nu beunghar, nu karasep. Kumaha engke bela opa? Ulang kengke, mending ayeuna. Pan sia memaksa opa. Emang lain maksa, emang karunya be ke sia. Opa sina ka mana? Nyangkeun si Akang lah ka sawah. Yo sawah bapak aing. Di urusan nu batur. Ja aki aing geus maot. Dekalah tutut lah aing. Aona. Pan teu make baju, arek ke mana gitu? Kenempoan sawah be opa. Ieu sawah aki ono nya. Anu bapak. Oh. Aona. Ari si Nyai geus karunyaeun can ka Aona. Encan. Oh, Aona. Kawin bela jeung opa ai si Nyai can karunyaeun mah. Embung lah. Aona. Si opa ngomong maka aing tita ninggalkeun ka si Akang. Horeng mamanena kawin jeung si Akang. Si opa pengacau. Mana tututannya? Ya Allahan. Akang. Akang, si opa ngajakan kawinnya ke Akang. Bener ente Akang? Oh, Nyai. Terus Akang daek ente? Daek meureun.